ieu carana mah dasar si goreng patut saya kesel da ngalekeun ku aing mah sia tinggalkeun ku aing mah geura kesel aing mah da naon sia teh aing teh nyatu sia mah jeung ngusung ributan wae kesel aja urang teh atuh tuh ku si goreng patut si hideung tah si panek geulah aing mah da masa ieu carana mah aing mah geus ajeng saya teh Waik mentang geus nyusul laki urang mah ceu aing mah kieu carana jujuk minta gesan wae teh segampang itu sia minta gesan teh kemang kunaon gitu salaki maneh kesah tuh cuy ayeuna geus tara mere duit ka urang ayeuna tara balik mun balik oge hare-hare naon kitu masa atuh disabaran sia teh ngaranna ge rumah tangga atuh maneh teh geus kurang sabar kumaha ceu urang teh sabar atuh do maneh teh gesan kitu dipikirkeun maneh karepna kumaha eta ka budak maneh kumaha gesan wae yeuh sia teh irangeun ieu ngaranna perceraian mah jadi korban teh budak sia teh bae tuh cuy budak tinggal budak bae budak mah tinggal budak tapi kan kudu pikirkeun matang-matang maneh teh kitu teh kumaha ieu kadituna geus siap teh maneh engke kumaha maneh jadi naon jadi ngaranna misalkanana siap teh kayak budak kumaha kasih sayangna terbagi tuh dah cuy kesel ayeuna nya geus momen balik hare-hare heueuh geus mabok wae sok gaji segini tara dibikeun ka urang kabeh geura eta teh kuncinya teh komunikasi sia teh atuh mah teh ngobrol sia teh da saking pamajikan ieu ngobrol secara baik-baik sia geus ngobrol baik-baik mana teh yang geus ngomong mah ayeuna urang geus beurek ngarubah manehna kitu keneh pan kesel urang oge atuh cuy nya atuh pokona mah non jangan gampang non membuat perceraian we sia teh nyawa teh perceraian teh hal yang sangat dibenci sama Allah maneh teh meskipun nya Allah membolehkan gitu gitu kudu pikir matang-matang maneh teh murek ngeusan teh mikirkeun non baik burukna jiga kumaha yeuh ngaranna maneh yang anu sampurna mah eueuh sia teh nu sampurna mah udud sia teh gitu saya tak nonton hayang anu sampurna sakirana bisa diomekeun heula maneh teh gampang neangan deui atawa ngeusan deui hese anu sampurna mah nyaho urang oge tapi da atuh iki we urang kesel yeuh ceu atuh balik geus hare-hare ya sok ayeuna urang mah lieur ceu terus namun ngeusan eta naon anu langkah-langkah bakal diambilna maneh geus siap maneh sakarupana ya siap tuh siapa tuh cuy yang bae we tuh mangke mataknya karena naon sih urang mah nya lain naon teh lain ngameunangkeun omekeun heula ieu nya sakirana teh bisa diomekeun kumaha begitu maneh arek nanti ngambil keputusan geusan libatkeun maneh teh Allah sok salat istiqoroh maneh teh geurang keneh teh nu kumaha salat istiqoroh teh cuy sia mah sia mah da belagung maneh mah manggis sholat kan setahun sekali sukanya lebaran hungkul sia mah saya teh nyawa sholat istiqoroh kumaha ya cuy sholat istiqoroh teh jadi sholat sunat eta teh sholat sunnah eta teh jadi dilakukan ketika orang bimbang eta teh lamun urang bingung untuk memutuskan salah satu hal mun teh mah sok daun teh maneh teh sholat di dinya menta ka Allah neangan we na Google atuh lah baca cara sholat istiqoroh we lah emang gampang atuh ngabereran zaman eta mah. Terus yang segitu kumaha atuh, Cuk? Yang segitu mah kayak Allah ge memberi petunjuk, bisa berupa mimpi, bisa berikan kekuatan hati. Jadi kita semata-mata mane ngambil keputusan teh tidak berdasarkan non emosi diri sendiri tapi berdasarkan nya minta petunjuk ke Allah lah. Nah, misalkan ya kahareupna misalkan non manjang rumah tangga misalkan yang bener ku Allah ge diberi jalan lah, misalkan insyaallah gitu da urang metana ka Allah anu bogana. Tapi jauh mah kesel dah, enak ya babaturan orang nu ngomong cenah si itu cenah tujung awewe deui cenah kitu. Urang teh pan kesel, Cuk. Bae. Terus namun misalkan mahana teh bobogana jeung awewe we kan teu nyaho misalkan. Terus mana kumaha? Kawin arek ngiluleupang lagi ngalaki deui. Hah? Arek dibalas ku maneh gitu. Kalakuan gitu. Sia mah beleguk sia mah. Ya, misalkan ayam misalkan salaki mana misalkan gitu lah nya mesewa misalkan itu kudu diturutan atuh sia teh moal anggeus maneh teh gitu pancen kesel maksudna teh non berpikirna lebih lebih realistis lah gitu ayeuna salaki gitu tuh kudu kitu atuh maneh teh tanyalah baik-baik sakirana
tidak bisa didiskusikan atau dikumaha dibicarakan. Kitu mana sarua goblokna mana mah gitu mah mana mah. Soconya. Gitu. Orang kesel. Terus kumaha tuh orang ceuy. Mana lah aing bajaan sia mah tah juga kitu tah. Jadi sama datang-datang aing keur dahar kieu sia mah ngaganggu wae deui. Aing mah rek nyangan Sule we aing mah. Kenapa mana ka si Sule? Sulenya jadi duda. Hah? Pasti sulenya. Pilih heula jika mana kitu mah gaek sia mah. Noh, sama. Anjir aja loba duit nah orang rek nyangan loba duit Ah, lah. jangan belaguk dah. Jangan piduitan tidak butuh, tidak cukup kudu tungkul sia teh. Tapi ku cinta, ku rasa kenyamanan, rasa sayang banyak hal rumah tangga teh. Matak tong sok gampang sia mah. Main kawin-kawin teh. Berarti orang kudu kumaha tuh ulah wae kitu. Hah? Ulah. Dan ulah nya. Eta mah ngeunah-ngeunah ku maneh, teu ku maneh eta mah. Ini sok acuk orang bieu teh. Non omekeun baik-baik. Tamu misalkan anak mana bingung, rek mana salat, rek ambil keputusan teh. Istiqorohan heula. Kumaha alusna. Tapi jadi orang kesel tuh cuy. Aing mah kan itu sih mah. Sudah kasar wae aing mah. Aing gerbang dahar sih Maksud mah. aing rek nyangan si Sule. Wah, aja engkau tuh. Gerbang dahar sudah.